dikumpulkan sesuai sareng padamelan orang ya, sesuai sareng kitab cacatan orang tingali wa nukhrizu lahu yaumal qiyamati kitabayal qahu mansura ya, wa nuriju jeung dikaluarkeun atawa kami ngaluarkeun lahu pikeun eta jalma yaumal qiyamati dina poe kiamat kitaban kitab yalqahu anu manggihan eta jalma kana eta kitab mansuron geus terbuka. Maksud terbuka di teh mansuron teh transparan Bu, teu kudu dibuka kauninga eusi eta catetan urang. Naon maksudna geus teu dibuka? Urang teh sadar, urang teh saha nya ayeuna kieu contoh ieu Bu, nalika orang sekolah SD tara diajar males jeung sagala rupana nya kira-kira ngarepkeun juarahan teu naon sabab sadar yen tara diajar nya geus sadar lah urang mah moal jadi juara coba nilai oge beureum kabeh gitu. Begitu dibagi tanya hanteu naik komo jadi juara tak engke dijaga di akhirat oge kitu urang teh begitu pembagian kitab mansuron urang sadar nya kalakuan orang kawas gitu maka kitab nu bakal ditampi ku urang teh model pagawean urang keur hirup di alam dunya.